mun kuari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir setik-etik acan teu kudu dilawan ku perep teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun beuleukeun mun teu ringsak tujuanna ji itulah sana tiba lagi tiap ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak ngerisak pokoknya mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu ge teu kuat nya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah suan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu atuh diciduhan ge ti imahna teh datang-datang acan ka pipisia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus kadoa batal jadi wali aing